Abdullah anak Sarasari. Sakabehna para sahabat titah kada kula teh kayang agung ngapok mate naon kahayang geura bejakeun ka kami tuluy aya nunjukan nu jana sabose nu jami hambatan nu gaduh maksud hayang pisan kuat apa jeung haturan panedana hayang dikabul hayang masing pisan ditarima haturan marbajaji hamba Tuhan maksud pisan hayang sieuna ka Allah nu masuci jeung ari teh haturan hayang langkung ka Allah hayang kuat ngabakti hayang kuat ngabakti ka nu alus sahabat teh haturan anu jenengan sejumlah hamba Tuhan maksud pisan ngaraksa dina waktu sahiji sembang sademe acara maksud hamba saya lian hayang pisan jiwa sadaya ilmu aya dinunjukkan Abdullah anak Sarasari hamba Tuhan maksud esanullah kapaela minta jadi hayang jadi wali kutub sahur saya aku baru kasih saputra nanaih batur kumatur saleres hamba yang dilebur di rahmat yang widi nyaur deui abu palah hayang timu sadayana sadaya di nabi jeung Quran 30 juz pengnya udah disahabat jenengan Abu Hayyan luhung hamba hayang marifat ka Gusti yang Maha Suci ayaan masih ngaterang pisan dina pangeran Allah nu Maha Suci ka bangsa robadi agung hayang sadayana aya di sahabat saji matur Muhammad Abdullah Ramana jadi pati Muhammad tunjukkan nabi tuana kaya jadi pati jende anu matur nyaeta ku si Abdullah putra hete hayang jadi guru dina jeroning naga arah kitu dinunjukkan unjukkan anu yakin di anu unjukkan hiji sahabat eta putra saya majid pihatun hamba maka sudah jeung moga pisan teukeun sakahayang hamba ku hayang makbul hayang kadu kamulian ti Gusti Allah nu suci leuwih atul ku nimbalan kasadaya sakurna unjukan tadi ditedakeun kanu agung sakayang sadayana insyaallah mudah-mudahan dikabul eta dijangakan ugahan ti Gusti yang matinggi paparinan anu mulia sadayana sakayang alus teuing hanteu haram eta kitu sehat bohe nunjukan serta sumpah demi Allah anu agung geus kitu tuluy barudak sadayana geus maruli sakabeh anu pada nedakaran mata santu gede jairana sakabeh geus dikabul teu aya anu kalih iwat keselaksana sadayana keresa Allah anu agungan karik sejalil putra Sesar sori sejalil kacelakasana panedana kasemu hiji jalan anu hayang jadi kutub kana jeung henteu menang aya 2 hari tanu jadi kutub lihat teh anu mulia ngeun saya muhid din sahiji